Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ahmad Jali di sini. Di sini saya akan mencoba lagi bercerita tentang dongeng dalam judul Ki Ahmad Nyandung. Dalam satu kisah diceritakan di sebuah rumah seorang ibu sedang bergumam, alah teuing boga salaki nyaba jauh pangi sabulan sakali ge kadang aya 2 bulan 3 bulan kadang-kadang teu mantog pisan. Gusti jeung nu karasa ayeuna mah beuki susah beuki hese ngala duit teh paribasa cenah ke tungguan atuh mana dakeur diala rezeki mah. Dipikir-pikir ayeuna mah beuki lila beuki kolot teh beuki hese dunya teh. Baheula mah hayang sajengkal wae mah tanah, hayang boga sawah wae mah enteng. Sakali berangkat kabeuli naon, sakali berangkat kabeuli naon. Teu aya ayeuna mah sakali berangkat boro-boro yang kabeulina naon. Yang sakalian boga beca ge pan hararese. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ae geuning. Apana sumping? Nya, Nyai. Kumaha? Ka dieu atuh kalebet. Sok da teu ditulakan ieu. Aduh, alhamdulillah nepi ka imah ye. Usum naon ayeuna di dieu nya? Ah, kieu we usum paceklik. Usum hararese, sagala hararese. Sarua wae puguh dipanyabaan oge. Akang ge lah ayeuna mah Gusti ting hayang pangaji 100 200 ge hararese, baheula mah yang 1 juta wae ge. Ah, enteng. Ku ayeuna mah Gusti teuing payitna. Zaman beuki ka zaman teh asa bae kumaha atuh nagara teh. Da jiga teu nyaaheun ka masyarakat teh geuning boga figur rakyat nu dipilih ku urang teh geuning duka nyaaheun duka henteu geuning. Ukur bentet soranganana we meureun. Is wasok loba nyarita teu paruguhkeun bae teh mah urusan manehna, tanggung jawab manehna. Pangsa kitu ge hayang jadi pamimpin meureun. Kuduna mah ngarti di mana urang daek jadi pemimpin kudu siap ngayomi ka jelema nu dipimpinna. Ngan ieu mah meureun duka kumaha kahayangna da geus puguh kitu. Lah urang mah teu perlu bacatur kitu nyi, nu penting mah urang mah bisa hirup bisa dahar saheulaanan mah. Ek naon atuh ina ngurus-ngurus nagara eta mah urusan batur, urusan pamarentah eta marek dibeureum dihideungkeun oge. Nya anak itu nama ngan sok aya pisabeleun we geuning. Ai karena itu ieu nama bejana rek ngayakeun mere sumbangan mere naon kapan henteu nepi ieu kara hayatna mah ukur bejana we carita malah ayeuna mah kudu ditah di imah wae keluar imah kudu make masker sagala rupa pan ngarudatkeun eta leuheung lamun dibere mah masker teh kapan kudu dibeuli 10.000 eta teh meuli teh kamari si Nyai ge ka pasar kapan dipegat teu bapana di jalan teh kayak gitu kumaha. Ti dia teh berangkat karena motor di jalan ai di helm baheula mah nu teu di helm ditewak teh ayeuna kapan lain nu teu di masker ayeuna mah kudu balik deui kapan nepi ka teu tulus rek balanya oge keukeun bae. Tah ieu tah tingali tah aya babawaan mah duka tah aya seutik-eutikeun meureun sugan we ieu mah bisa geus saheulaanan ayeuna. Nya syukur nuhun apana kan cenah tingali atuh. Nyi. Nyai. Budak teh ka mana tuh deui? Geus sare gitu. Keun bae lah teh kudu dieu teh geus sare mah. Nya satadina masih nama Irancai atuh. Atuh lain init. Nah, mah kudu ditah budak. Cai-cai wae. Nya atuh ke daguan atunya. Parandene kitu setelah beberapa jam kemudian
segala bungkusan, segala apa yang dibawa oleh Ki Ahmad dari perantauan. Istri yang membukanya, dia melihat, amuing Gusti, gening paingan teuing, pangyan teuing ngimpi naon. Aduh Gusti Allah, ngimpi samping digusur ku batur, aya nu mawa ku batur gening, ayeuna mah katohyan pisan, dasar lalaki kurang ajar. Ih, aya naon atuh teu kurah karu jeung makan kitu. Ieu naon ieu? Aya sepatu pantopel, aya kabaya, aya gelung segala rupa. Ieu teh naon ieu teh pagawean naon ieu teh? Geuning paingan balik tara bawang bawa, paingan balik paribasa eueuh duit geuning. Ayeuna mah kapangih katohyan pisan si kurang ajar. Ih, ulah sok jeung nafsu kitu yeuh. Sing sadar, kurang kumaha Kang mah dina keur aya yeuh. Hayang kongkorong tah, hayang kadaangan ngeunah tah, hayang naon itu ieu sakilana aya mah. Nah sagala ge dibikeun. Nah jeung loba pisan ieu. Alah kurang ajar. Tapi nampina teuing. Deung teuingeun ieu sapatu saha ta ieu yeuh? Ieu sapatu wah papanjikan nu ngora paingan kaimpikeun wae geuning akang teh. Wani beneng ceweng. Ulah waka kitu ye, ulah waka nuding teu puguh, can puguh akang boga kalakuan kitu. Kapan di ditu teh saimah ye, jeung si Sidik saimah, jeung Haji Jenal saimah. Boa ieu teh perkara kitu teh pagawean Haji Jenal, pagawean si Sidik meureun ti heula ge kapan aya cowet asup kana koperna ti saha? Kapan eta pagawean Haji Jenal? Alah, ngaku we kana kasalahan, ulah sok di samsin disapirkeun ka batur, dikeunakeun ka batur, dikambing hitamkeun batur ye. Kudu eling geus kolot teh Ahmad. Astagfirullahaladzim, eta kasalaki nyebut ngaran dosa sia jelema. Awewe teh turut tumut kasalaki dosa perkara gede. Keuk ieu mah lain eling. Yeuh sasar heula, bisi sasar salah nyasar. Buah pagawean batur nek khianat ka urang supaya urang baruntak rumah tangga. Alah, di mana teuing aya bangsat ngaku. Kamari ge tuh maling hayam puguh-puguh dilek-kelek hayamna. Kapan teu rek ngaku? Geus digarabugan kakara ngaku. Ulah disarwakeun jeung maling hayam atuh da salaki balin bangsat hayam. Bener-bener teuing. Yeuh, urang mah kudu fokus. Bisi ayeuna naon ke wang tanyakeun. Geus ayeuna mah ngarudetkeun wae ngajodog di imah oge kakara gejol dar nyieun pipaseaeun teu kurah karuh teu gugur teu angin. Alah da bongana di dinya balik nyaba manya aya pantopal saha aya samping sagala geuning eta da imah samping kurut lain meuli jang kami meureun. Geus udah moal bener ieu mah. Setelah itu Ki Ahmad keluar dari rumah menemui seorang temannya. Dia berangkat sendirian dengan hati yang penuh gelisah. Ki Ahmad berangkat dari rumah. Sesampai di tujuan, dia berhenti dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Raja, weh, yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geuning Ahmad, irahat di Jakarta ban. Tadi pisan pukang abdi teh teh balik nyaba pisan. Nah, si lain balik nyabalin ka imah rakeun tuluy ka dieu. Heuh lah. Kieu ieu teh tuda aya piobrolkeun Kang ieu teh aduh. Ini rumit pisan di imah teh. Rugsem, rudet. Bicara wedeun we tiba heula. Ada bongan urang beul. Heuh ka jora teh. Teu cai-cai heula kopi atuh heula. Kunaon aya naon? Kieu ieu teh diknya. Uring datang ka dieu teh meureun disebutkeun menta tulung, meureun bisa disebut Minang Saraya bisa. Keke aya naon kitu?
kan kuring teh balik nyaba diknya pamajikan biasa we ulang teh gitu kerek nanya eta lamun balik nyaba gitu tas balik tinu ngora papagi kanu kolot eta kumaha rasaan biasa we dik siapa dah rebok ini rebok begitu halus kerek nanya kumaha eta teh lamun tinu kolot kanu ngora kanu kolot kubarasaan nya biasa we dik aikeun ngareunah mengareunah eta di mana dibere kitu teh datang ka ditu disayang-sayang datang ka dieu disayang-sayang ngan palebah geus teu ngeunahna ka ditu teu ditampa ka dieu teu ditampa kapaksa sare digardu pan resikona aya nu nyanu mah kitu eukeun bae da sesuai jeung konsekuensi da beureun tah aya-ayana rek kumaha tuh kieu dik ieu teh bila mana aya pamajikan ka dieu wayahna aku ku selaing kek jojol ngaku kumaha urusanana ieu kan dibejakeun teh kieu meureun pamajikan nu ngora teh ngahaja tah koper teh dieusian aya baju brokat aya samping aya gelung aya sepatu pantopelna diasukeun kana eta koper ari koper dibuka ku pamajikan katingali pisan atuh ngagadat luar biasa amek-amekan segala sebutan nyebut ngaran segala rupa kasalaki geura dadadong ayeuna teh kumaha tah mimitina tuh di ditu teh kieu eta diknya biasa pan rek balik nyaba urang teh gesat-gesut mani beberes itu ieu meresan bawaeun gitu bawaeun teh asukeun kana koper asa geus beres we koper teh malah teu dipirosia deui teu apal pamajikan ngora rek ngalakukeun teu paruguh kitu turun jerut ti imah mukakeun lawang panto babacaan ngadoa tuluy mobil datang naik kana mobil gulusur mobil maju gerung sora mobil ngagerungna ciga sora hate kuring kawas dong geuning amat tuluy kumaha nya saenggeusna di imah biasa uruk salam dibuka panto ku pamajikan ari bareng dibuka koper ai belewar ditinggang-tingangkeun segala rupa nu aya dina jero koper meureun gara-gara di dinya oge tah ieu mah kieu minta tulung teh di mana aya pamajikan ka dieu bejakeun we ieu teh pagawean di dinya we pagawean si Sodik kitu jeung eta jeung Haji Jenal heureui maksudna teh kitu gampang masalah eta mah jeung kieu ye amat sing apa ari ilmu-ilmuna nyanung teh ye ari di dinya mah ai nyanungna geus aya ilmuna teu kacangking keke kumaha tah ilmu nyanung teh aya syaratna jeung aya nu perlu dilakukeun nya naon eta masalah eta nyanung syarat-syaratna ieu meureun matak pasea wae ge teh apa syarat-syaratna nya pasti eta teh kapan cik paribasa museup lele ku sangu mah moal meunang mah sakurang-kurangna ge cacing kalung deuleu ari syarat-syaratna nyanung kabehna aya genep hiji kudu murugul dua kudu ngajentul tilu kudu ngawadul opat kudu ngarahul lima kudu mantangul ditambah nu kagenep kudu ngabedul tadi antara kabeh nu eta nyatana hiji kudu mantangul di mana urang datang tinu ora kanu kolot urang kudu bisa nyamunikeun anu kajadian ke diri urang ulah sampai katoyan ulah sampai kabongkar rahasia urang hiji eta dua kudu ngawadul sing bisa ngawadul di mana aya kasalahan kudu boga alasanana
sabab lamun alasan eta kabongkar cilaka deui wae eta ge. Jadi pintar ngawadu, percaya ikadinya Mamat. Biasa wae dik, bisa kumaha. Kapan eta bisa nepi ka nyandung geuning. Berarti henteu apa teori ge praktek da geus dilakukeun. Nya ari eta mah ngan heueuh eta teh ripuhna boga pamajikan dua teh nu karasa di mana kaditu geus teu ditampa, kadieu geus teu ditampa, kaditu geus dibaeudan, kadieu geus dibaeudan. Aduh, rieuh sirah teh. Wayana. Nya naon anu selanjutna eta teh anu ngarahul ngajentul teh teh. Arti ngajentul di mana urang boga kasalahan ulah daek ngalawan ngajentul we urang. Teu kudu amel, teu kudu keheung ka pamajikan tarima geuneng ngajentul we disintreuk ditajong dikumaha ge urang da geus rumasa salah. Tatuluy urang kudu mantangul, arti mantangul teh kumaha we wangkelang. Aing ngalawan mah henteu urang teh, tapi di mana aya keur ngambek ajeun ini teh. Ulah sarwana lamun disanghareupan ge bisi cilaka. Bahkan bisa nepi kana perceraian. Ulah sampai ka kitu. Urang kudu bisa halus-halus. Tanu panghujung kudu ngabedul. Ai kumaha we bedul begu. Ubaran atuh boga batu kitu mah. Batu geus batuk poslen kitu mah. Batuk poslen. Batuk bawaan. Hari ngabedul tadi di mana ai bedul teh babi mah nyuluduk we. Eueuh beurang, eueuh peuting, eueuh isuk, eueuh sore, eueuh hahalang nyuluduk. Jadi rintangan sagala rupa geus siap nanggung resikona. Tah eta jampena urang nyandung mah. Geuning luhung. Tadi atuh teh nyandung. Kapan kami mah boro-boro nyandung atau pan keluar timah gitu bisa. Sakitu dipantau deui oge. Kawas teu apa ka pamajikan cekat saeutik. Kapan eta? Paul. Teu bae hiji oge da teu beak geuning. Teu burung baranahan boga hiji oge. Nya eta mah perluna mah kitu we dik. Jadi kuring teh ka dieu minta tulung di mana aya pamajikan ka dieu wayahna pangajelaskeun yen ieu teh pagawean Sodik jeung Haji Jenal. Gampang eta mah. Lain kumaha kabarna Jakarta teh ye. Rame meureun lah jutaan. Alah, ku ayeuna mah ye. Dik, lain sipi omongkeun kumaha ayeuna mah rek di mana ge. Borora 1 juta 2 juta 100 200 ke hararese dik. Cek bari basa jangan huap ke Gusti ayeuna mah mun kudu puncit kuriling mah puncit kuriling ku kuriling kadu kadinangan duit teh hararese. Ai suka teh Jakarta mah babari pan baheula mah geuning. Aduh, Ahmad balik ye beli sawah. Ahmad balik ye beli kebon. Ahmad balik ye beli balong. Segala ieu usaha ieu Ahmad, ieu usaha ieu Ahmad. Henteu oge dik. Udah milik rezeki teh geus diatur ku Gustina meureun kulak canggem manusia teh geus hanca bageanana. Kitu we meureun lain ka mana tuh ayeuna? Meureun rek ka ditu we ka gardu da meureun da ka imah geus moal bener da tadi teh samak-amakan kitu. Ye daripada balik ka imah geus di dieu. Di dieu sare di dieu ek naon ka imah oge. Moal ka gardu we sugan panggil jeung Haji Jenal sugan. Nya atuh beral atuh. Engke uring nyusul. Setelah itu Ki Ahmad berangkat menuju gardu pos kamling, tempat mereka kalau malam keliling menjaga keselamatan lingkungan. Pas sampainya di pos kamling, dia bertemu dengan Haji Jenal. Ahmad bukan? Iya,
Iya, saya Ahmad. Kemana aja? Udah lama nggak ketemu nih. Kapan sok di Jakarta tuh Kang Haji? Ya syukurkan, bagaimana sehat badannya sehat. Alhamdulillah, hai badan mah sehat. Haji cuman ya kalau kantong mah bosok. Kayak udah biasa kok. Kalau sekarang mah siapa sih ada punya uang? Sekarang susah, zamannya susah ya. Siapa yang punya uang? Udah aja terima aja kok. Gitu aja kok repot. Iya. Atuh cuma sendirian di sini? Iya nih, jaga si kamling ini kadang-kadang kalau lagi rajin ini boleh 12 orang. Kalau lagi sepi nggak ada orang masuk sini. Udah kamarana itu kapan ngisi jadwal meureun si Aceng non, Iwawan meureun bagian ieu piketrona. Ya begitulah. Saya juga heran. Kalau harusnya itu masyarakat itu sudah paham. Kalau misalkan sudah jadwal, udah paketnya, mestinya tahu sendiri harus hadir pada waktunya karena udah keputusan bersama betul itu. Iya, tapi memang kadang-kadang begitu. Ya nggak apa-apalah. Yang penting mah hajina sehat, bisa tetap eksis, bisa tetap tunggu siskamling demi keamanan lingkungan. Ya begitu deh kira-kira. Cuman nih, Mat, ada apa? Kamu bukan jadwal piket ronda di sini kan? Iya, tapi nggak apa-apalah. Hitung-hitung silaturahmi, saya mau istirahat, ikut istirahat di sini, nggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Dari tadi juga sendiri kok. Jadi begini, saya kesini pulang dari Sodik tadi. Oh, dari teman satu itu. Terus bagaimana? Dia itu sehat, Sodik sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Ya barusan teh saya minta tolong sama Sodik. Ya, kebetulan kan saya baru pulang dari kota, pulang ke rumah malah jadi nggak nyaman di rumah, segala dibanting. Gara-gara apa itu? Kamu yang cari hal itu sebetulnya kan? Iya memang ada masalah sedikit, tapi maaf nih Bang Haji ya. Kalau Kang Haji nanti ketemu istri saya, kalau nanyain apa-apa bilang aja iya. Begitu. Ya tunggu dulu, iya itu harus tahu apa maksudnya itu. Ya begini ceritanya, jadi kan saya ada di dalam koper itu ada peralatan istri yang muda. Terus bagaimana itu akhirnya? Ya akhirnya berantem. Saya keluar dari rumah. Udah pusing kalau dengerin ini bini lagi ngecebrek mah. Boro-boro pingin dekat tuh. Ya entah apa-apa ya didengerin loh. Jangan mau lagi asik-asiknya aja, lagi yayang-yayangannya aja. Kalau lagi marahnya juga dengerin. Siapa yang betah tuh? Bang Haji, siapa yang mau betah? Ya terus bagaimana ya? Minta tolong seperti apa ini? Ya begini, ini saya bilang ini pekerjaannya Haji Jena yang begini sama Sodik ini. Jadi berupaya untuk merusak rumah tangga kita. Waduh, kamu ini, aku ini udah haji, udah dibilang jahil begitu, oh, jangan loh. Ya bukan begitu kan, demi kenyamanan bersama. Kita kan teman juga tuh Kang Haji ya. Tolong dibantu. Jadi supaya aman dan terkendali. Ya udah deh kalau begitu nanti saya ketemu dengan istri kamu, pasti saya jelaskan apa yang telah terjadi supaya kamu tetap aman dan terkendali. Ya, begitulah sekian cerita tentang Nyandung, Ki Ahmad Nyandung. Sekelumit kita petik bahwa pekerjaan seperti itu disahkan oleh negara, dibolehkan oleh agama, tapi kadang-kadang bisa terjadi sesuatu karena mungkin menyakiti seseorang di dalam keluarga kita sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.